jelema lempang di peting. Begitu lempang, aya jelema di itu lempang. Wah, asana caknya penjahat ya. Asana penjahat ya. Kan eta ngaranna kan sangka. Lumpat jana. Lumpat. Alhamdulillah. Begitu lumpat mangge masjid. Asupnya ka masjid. Begitu asup ke masjid, alhamdulillah aing salamet cakna ya. Di masjid mah biasana sok pake nyalateun cakna kieu bae tengah peuting teh. Ulah-ulah tadi beurang cakna anu nyalateun di dia. Asana aya pocong ya aing mah. Lah, geus teu beres ieu cakna. Teu beres aing mah, mending lumpat deui bae. Lumpat deui. Begitu lumpat deui, nah aya tembok ieu, langsung asup naik ka dinya. Aya liang. Nah, di dieu aing aman. Horenganan nu ngagali kuburan teu jadi. Enak ieu bae di dieu. Ngagali kuburan teu jadi nya kieu bae. Ieu si cakna ieu liang tanaonnya. Liang tanaon. Horenganan jang isukan lain teu jadi. Jadi aya nu maot isuk deuk dikubur di dinya. Datang malaikat ka dinya. Kusuk. Man rebuka. Kacak jalan teh. Pan aing ditanya ya. Man rebuka. Jana culak cileuk. Saya belum mati, Bos. Malaikat, kau udah di sini kamu? Saya lari menyelamatkan diri. Wah, tidak bisa cek malaikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati, pasti kamu bangun. Wa man nabiuka. Punya nanggeus kikieuan bae. Wah, tudangnya na. Ya Allah, ya Rabbi. Horenganan bener di kuburan ditanya cakna. Aing can pae ge katanya cakna. Saha sih nu pae? Akhirnya cara lompat teh kapangi deui jeung nu dianggap ku nyanas musuh teh. Heh. Si anu tadi lu lompatan kan? Kunaon sia lu lompatan? Ieu kan penjahat caknya. Aing mah guru ngaji lain penjahat. Ieu kiai. Mantak aing neurekeun sia ge lulumpatan aing karunya ka sia. Masya Allah, harenganan ieu kiai Allah, alhamdulillah. Kunaon sia mah lulumpatan? Kanggap eta teh penjahat tah. Eta teh anggapan urang kos kitu teh tah anggapan. Eta teh kadar diri urang.